Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun ngaran abdi Juan Alfa Mahendro, abdi di kelas B, NPM abdi 19 20 567. Jadi abdi pada nepangkeun kanu himbauan kanggo masyarakat sepados COVID-19 hubunganna sareng wabah coronavirus atanapi COVID-19 anu parantos kainfeksi sareng deteksi sabaraha negara di dunia salam di tempat anu disangka asana tina virus nyaeta di Wuhan, Republik Rakyat Cina. Ayeuna serangan virus COVID-19 teh parantos dilebetkeun ka Amerika, Eropa sareng Wetan Tengah. Hal itu sadayana urang Indonesia disarankan pikeun ngajagaan kesehatan sareng ngindarkeun tempat-tempat di mana virus atanapi sanesna tiasa disebarkeun ku cara nyandak pencegahan awal sapertos nyagem masker upami dipriyogikeun sareng teras ngumbah tangan supados ngenjang tempat-tempat rame sapados bandara, terminal bus, pasar sareng nu tempat sanesna. Sakieu ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.